Wantuna itu nyarios dipayun Bapak Ibu sadayana. Monggo margi supados ada perwakilan dari pihak keluarga janten jongkun dihapunten beli aya kalepatan dia untuk prosesi Neng Melsi menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di rumah yang mohon maaf dengan kondisi hidangan yang tidak memadai secara kadarnya. Kemudian di sini Tawis mah pamaksaran abdi sakeluargi angkat di kecamatan Pendai ka dieu teh. Terus sakitu heula pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penyampaian maksud dan tujuannya. Beres MLC itu Alfi teh. Beres alhamdulillah. Bapak Ibu, kita beranjak ke prosesi yang selanjutnya. Mari kita simak saja langsung walaran panginten dari pihak keluarga Neng Melsi kepada Mang Ajis. Saya persilahkan. Allahumma rabbana inna haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa inna ba'ina bisri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allah wa rajatun ka Gusti anu Maha Ghafur. Sejak kenalkeun diri abdi sami, sejak kenalkeun diri abdi Ajis tentunya kaleresan abdi ka acan aya acan alhamdulillah dah ieu mah geuningan pas aya naon kepusahan teh ciri-ciri yakin dia mereka belinya insyaallah alhamdulillah geuningannya dan aya nu dongkap berarti urang halal lah kanggo ngahitbahna nanggo ngalasanana nya tapi sanes halal sejak panginten ti kulawargi dongkap na kaya tepat cepeng kalina sejak mengkeut panginten lamun nges datang ini kan tinggal beres ya alhamdulillah ini nya geus opina eta panginten insyaallah wa abdi ditampi sallallahu wargi oge naon atuh anu jadi langkung utami tujuanana nu tadi Tadi acan kadang ditampi ngahit banget ya. Terus kadang acan. Tuh. Bade ditampi ngahit banget ieu teh. Bade makan naros acan aya nu dongkap. Ame kesaksian terus sama gitu. Kita dia ditampi moal hitamna ti apotik. Kita kumaha Pak dari tapi Pak alhamdulillah. Alhamdulillah. Neng kumaha Neng? Alhamdulillah. Pak, penginten Gila. Sok kan sampai sok kemangan sok sarang-sarang we. Sarang-sarang di mana? Bebas. Ka payu. Tinggal ka dia. Sok. Udah gede. Oh, ayeuna ngareneng. Sakedik ngareneng teu naon. Ngareneng ditinggalkeun ieu na dikitukeun. Nah, dikitukeun. Duana. Nah, kada ditinggalkeun atuh eta na. Kelas kedap. Ada katinggal. Oh, katinggal kelas kedap ka dia. Kalmola. Tenang lah ieu ame Deketkeun gitu. Deketkeun. Ngasih selamat ke salon untuk calon mempelai maka dikawinkan dari keluarga
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik khairas sawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa sabbitna wa sakkil mawazina warfa darajatina. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartana wal akhirah illa qadaitana. Dengan bacaan hamdalah bersama-sama alhamdulillah. Tamajang ka dia ngumpulan dari foto. So, kadinya. Emang kamu tuh? Ibu ada punternya. Nah, maka. Dia rahi kopi. Oh. Irim.